Sanajan ka jalma bodoh kudu hormat. Jabukti nama kiai ge butuh kanu bodoh. Eueuh nu bodoh mah nganggur magahan jurig. Ro, iya lamun eueuh nu bodoh, keureut nya ceuli aing nya ku ngawujud dia muludan. Bener teu? Patakan lebah dia, ulah aya sekte-sekte, ulah aya kotak-kotak, ulah aya diskriminasi. Koncina kudu ngahiji, nu gede, nu leutik kudu ngahiji. Heuras kudu bisa pake pananggung, leuleus kudu bisa dipake awi tali. Jalema kumaha watekna? Jabuktina manutara salat gaya manfaatan dah. Mana manfaat utara salat? Lamun di dieu aya nu paeh, saha nu sok ngali kuburan, ngagali kuburan bari hujan dan letak ka hulu-hulu. Dan utara salat, kiai mah jeung santri babagi amplop di musala. Lain keprok. Kulama lain mang menangkeun kan utara salat, maksudna kudu ngahiji. Bener? Kudu ngahiji. Sungut ulah rasa teuing ka batur, bisi aya butuhna jelema mah kerek minta tulung izin. Pugu kajen teuing boga ilmu kelid boga ilmu hiber ge, nyukur ge kudu ku batur. Dikerok kudu ku batur. Bener? Kajen teuing kiai ge bodoh mah aya bae moal leungit eta mah geus kudrat diajali. Mana ciri urang bodoh? Nyaho tai bau ngising ditungguan meuna wese. Jalapun pinter mah cara budak leutik ngising pina calana bari lumpat. Haha, bela.